Tah barudak Bapak Gubernur Jawa Barat teh nyaeta ngaranna teh KDM anu ku Abah mah dihartikeun KDM teh nyaeta kanggo daerah maju. Naon cenah Abah? Nya ku sabab Bapak Gubernur urang teh bener-bener hayang ngabajukeun Jawa Barat. Contoh hiji, ayeuna Bapak Gubernur jika gunung mawa tatangkalan jang atawa pikeun ngahejokeun di eta gunung anu gundul. Naon cenah Abah kitu? Sabab lamun pemikiran Abah ieu mah keukeuh, pemikiran Abah. Lamun gunungna gundul moal bisa caina nyangsang terus 15 moal bisa digunakan seperti ayeuna urang tong toga sawah jang nginum ge hararese gitu. Ayeuna mah lamun tatangkalanna hejo ngemploh segala de bener nantina akar-akarna teh nyangsang diserap peureun ku akar-akaran si eta teh. Justru sawah oge bisa dicaian. Sedangkan di daerah Abah ayeuna di dieu hujan sapoe garing bejad lamun teh datang ka Abah ayeuna. Kusabab gunungna gundul. Anu kadua, ayeuna loba imah-imah anu cek bahasa Abah mah di dieu nya luhureun walungan nyarieun imah. Tah ayeuna ku Bapak Gubernur nyata ku Bapak KDM dibongkar supaya ulah ngahambat runtah-runtah. Naon cenah Abah make mela kitu? Lain mela. Kanyataan hiji ngahambat masyarakat erek aktivitas. Model eka kantorna, eka barabribna, eka ibadahna, arek sakolana kahambat ku banjir. Keukeuh eta mah ceuk Abah alus Bapak KDM, Bapak aing. Naon make kitu cenah Abah? Heueuh ayeuna sok bayangkeun imahna kakeueum arek kantor teu bisa, arek sakola teu bisa, arek ibadah teu bisa kusabab banjir. Nah kitu. Kaharti. Keukeuh Bah. Keukeuh eta mah kudu kaharti bener-bener. Jadi KDM teh Kanggo daerah maju. Tah eta teh bener-bener jang kelancaran jang kahareupna urang supaya ulah banjir teh jiga imah, jiga sakola, jiga masjid. Keukeuh ceuk Abah mah alus. Keukeuh. Sakitu di Abah mah. KDM teh Bah. Kanggo daerah maju. Keukeuh Bah. Gubernur aing keukeuh moal bisa dikumah. Keukeuh. Keukeuh ieu mah keukeuh.